pamuda nu ngaranna Kabayan. Manehna pamuda nu sederhana, dina hiji waktu manehna mikir hayang ngarobah hirupna kumaha carana sukses. Dina hiji waktu di sisi sawah si Kabayan keur diuk sabari mikir nasibna nu teu sukses-sukses. Allah, kumaha hirup Kabayan teh? Kabayan teh ngan tulang talung ulin ka tu ka dieu neangan pagawean ni hese. Kumaha nya carana Kabayan bisa sukses, Kabayan teh yang sukses. Ya Allah, kumaha carana atuh? Aku hirup teh. Tiba-tiba kadua babaturan Kabayan, Cecep jeung Wendy. Kabayan. Tunggu. Berikan dulu waktu Wendy 10 detik untuk menyampaikan senyum keceriaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wendy meni centil tinggal salam teh. Ih, Kabayan, sebel deh Wendy marah-marah mulu sama Wendy. Nanti Wendy bilangin lo sama Mama Wendy. Dasar Wendy mah anak mami. Kenapa tuh hari Kabayan ditinggali ku Cecep teh asara redet kitu nih? Kieu Kabayan teh yang sukses, tapi saya kumaha carana Kabayan yang jadi sukses, yang jadi jalma bener, yang bisa ngabahagiakeun orang tua. Ih, Cecep, da Wendy mah satu dikeun ka Kabayan. Sikap Wendy ge yang sukses. Tuh nya, si Wendy oge nu makhluk asal. Pikirkeun anu kitu, kumaha urang kitu atuh? Arurang urang realistis we, nasibna geus kieu, nya kieu teu bisa dikukumaha deui. Cecep, nah teh ningali sahabat-sahabat arurang. Siga Agnes Mo, Justin Bieber, Bopa Castello, jeung Kiwil. Bisa sukses, makanya orang nu leuwih ganteng jeung unyu-unyu teu bisa sukses ti maranehna. Malu atuh. Buat Kabayan, stop ngomong Wendy makhluk astral. Wendy kesal. Geus gandeng si Wendy mah ngomong wae, ayo urang baralik heula. Ayo balik. Hayu atuh. Iteung geus balik ti pasar, pas di jalan teu sengaja tabrakan jeung si Kabayan. Banyak abi. Punten di pasar batik guling. Sebutan nganeng tuh. Angga ka. Wih. Nah, mangga Kang. Di imah Iteung, babaturan Iteung keur ngobrol jeung ambuna Iteung. Barudak ari si Iteung teh kunaon sia selangan ditinggali teh? Duka atuh ambu. Siga nama mikiran si Akang nu di jalan kamari. Meureun buket paling inlo. Padahal matunya si Iteung teh curhat ka ambu. Duka atuh bu ah. Tempat lain Kabayan CS keur ngumpul. Maneh geus boga ide, Cak? Geus lah, marane mah ka arah we jadi TKI. Ih, rek naon di TKI ampun Kabayan mah. Aha, ini punya ide. Naon we? Kayak acara akademi. Nggak seorang ngiluan, tugasna lucu. Oh, hayu atuh. Hayu. Kawan Kabayan lagi hayu. Latihan boyband langsung kumaranehna di-upload videona ka YouTube. Telila Kabayan CS narima surat ti panitia bahwa Kabayan CS menang kontes. Eta langsung Kabayan ngadatangan Iteung. Akang beri nyarios. Nyarios naon Kang? Kau capek kan eta? Saya nama Akang teh tos jadi jelema sukses. Teh Akang tos bade nyanyian konser boyband. Iteung datang ke tangan ka suka Akang nonton Akang semakan anak-anak Akang yang bisa semangat jogetna. Insyaallah Kang. Ya Akang ye mau salami. Bisa main itu ya baca ya. Assalamualaikum. Salam. Iteung ngabales surat ti Kabayan weusina bahwa maranehna resmi jadian. Isukna Iteung CS jeung Ambu datang ka konser Kabayan boyband.
Assalamualaikum Ambu. Oh iya kabayan teh, pasti beli, pantes anak abu mah tak hijau. Ambu mah bisa wae. Muka bayan jadi sekarang si Ikan Oge aku abu tuh direstuin. Nah hari Ambu kan Ambu masih tujuan dikasih cep. Sejak mas orang yang lain weh. Puas Kak Cecep. Cucu. Nah, ayo Wendy. Cucu, cucu daeknya jadi pacar Wendy, please. Gimana ya? Mau deh. Ih kalian mah tega. Makan main. Kasih cep teh. Sarang Nina we atuh Cecep mah. Ih, sabar, geus jeung saha Jantos, serang madu 3. Iten, tukang, iten. Tukang, rapi tukang. Akhirna maranehna bahagia